Wih, HP anyar oi. Nya atuh, HP naon teh? iPhone 12 Pro mah atuh. Samaraan oi. Nya mahal atuh mau ke bedag mana masih rit. Anjing songongna si eta. Nya kudu atuh. Gawe naon mana bisa kabeli HP mahal sirit? Nya teu gawe aing mah tuh. Lah, lu saya kumaha mana bisa beli di mana duitna? Boa ngepet sih mah. Nya atuh. Naon janji sia mah ngomong teh menang pamere ti anak aing pan hadiah ulang tahun cenah. Oh, alus atuh kitu mah bisa mereka kolot teh cara anak aing. Pak, Ek naon si teh ka dieu? hayang iPhone pak aing mah. Gawe hayang iPhone mah tuh jika budak si geus bisa mere iPhone ka kolot. Bapak mah terame ah. Tah kitunya budak aing mah. Minta nomor budak mana sugane mere gawe tuh ka budak aing. Tah heueuh bener. Saya can. Oh, anu ieu, hah? Kelar budak sia teh gawe naon? Teuing atuh da moal apal cenah kolot mah nu penting mah duit ngalir. Aing mah nek nuduhnya tapi aplikasi ieu bisa ngadetek nomor penipu nu geus loba nipu batur. Tah. Piraku anak aing nipu. Moal muncul hashtag lamun nomor nacan pernah nipu batur mah.